desek-desek dina masalah nipu jeung kazaliman. Irin-irin Yahudi mah terus bae datang ka kiamat karakter teh kitu bae. Diresepkeun pisan leuleuh kedamaian nu aya di para mukminin mukminat. Sebuah negara anu damai, Yahudi mah geus incer bae teu suka mun nagara eta damai. Dijieun lah huru-hara. Mun aya hiji kelompok bangun adem ayem teu sukaeun Yahudi mah tetep bae kudu dijieun kaributan. Mantak moal eureun-eureun Yahudi jeung Nasrani mah kitu bae. Sedengkeun di negara urang Yahudi jeung Nasrani diamankeun ku negara. Termasuk agama-agama nu lain berarti negara urang teh ieu teh itu ngingu penyakit-penyakit nu bakal nimbulkeun kerusakan-kerusakan. Nu bakal nghancurkeun kedamaian-kedamaian teh tidinya. Bismillahirrahmanirrahim. Menaon ieu pertanyaan? Saya Muhammad Kampung Bulakan Tangerang Cikupa Bitung. Naon? Saya ini mau bertanya masalah zakat profesi atau zakat tulisan dokter ya budak. Tika baca iwal tikunya nabe nu baca nate. Sikanyawan resep. Saya seorang karyawan swasta. Punya pendapatan atau gaji tetap bulan 3 juta lebih. Bebeja-beja ya kaing meren teu. Apakah saya wajib zakat profesi setiap bulannya atau itu tehnya sesudah saya kapan dibaca ya. Aduh. Nu jelas mah kata non ieu kata Profesor Mursyihab dis Kangjeng Nabi apabila setiap petani panen pada 6 bulan sekali wajib zakat. Terima kasih Pak Kiai. Mau ditanyakan meureun gaji wajib zakat teu dengan profesi karyawan atau PNS teu wajib. Sekali dia teu wajib. Adapun hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun petani itu beda, tani mah tani atau karyawan mah karyawan. Kudu dibagi atuh nu wajib dizakatan teh sabaraha macem. Hiji dagang naon bae kecuali dagang bir. Atawa dagang anjing ulah teman. Dagang mah dagang tanah ya wajib dizakatan, dagang tanah spekulasi dagang ngaran wajib zakat. Kemudian itu zakat emas, kemudian zakat perak, kemudian naam zakat ingon ge terbatas sapi non onta sapi munding domba. Kotok mah teu kudu. Kotok mah teu kudu dizakatan. Kecuali dagang kotok atau lain deui. Kotok teh cek urang Bandung, cek urang mah hayam. Aduh, jadi beda dari manuk atuh teh kudu dizakatan boga manuk sababaraha ge. Kecuali dagang manuk sampai nisab lain deui. Kemudian profesi mah teu naon teu kudu tah mah geus ulah lah boleh tuturkeun teu kudu naon ternak dagang tah mah dagang ternak mah dagang kotok
cekurang Bandung jadilah menisob per tahun tuh modal nasabaraha itu menurang boga ternak modal sabaraha berikut kandangna setahun aya henteu sanisobeun lamun teu aya geus teu kudu lamun aya wajib zakat itu profesi bete kudu di zakatan ya sekali deh teu kudu di zakatan budak sedekah bae tah ieu naon ieu di percanaan teh saha ieu surat kanggo Bapak Kiai di tempat kos bobogohan we panjang naon sih ampura abdi Kiai bilih kurang sopan Bapak Kiai abdi arek nanya kieu pertanyaan anak hiji apan ngaji ka Cilongok bae tapi ari lebaranna henteu sarua eta ka asup jalma anu naon munafik apa henteu kos kitu bae ditanyakeun sia mah kadua biasa-biasana murid jeung guru sarua haluanana kan ieu mah henteu madep hatena ka guru ngan zahirna wungkul mah munafik apa henteu waduh ieu mah pasti kiaina henteu di lemburna ye mung sakitu pertarosan tapi urusan lebaran mah henteu jadi munafik ndek nuturkeun hayu bagus dan nuturkeun ge bagus nu penting mah boga kayakinan lamun ceuk syariat lamun ngaguruna kakarak datang ka syariat atuh teu lebaran geun teu nanaon ieu kos kitu bawa masalah ulah dijadikeun masalah jeung harju ulah keras-keras hawa nafsu tambah kos kitu ngeju awas ya lamun beran salah samuali aku murid gua aing sia barang pindah manyana awas ya nu lebaran terbo ku aing geus pokok disapa hebraknya disapa ku murid pasapa-sapa ulah urang mah nyampaikeun bae kiai mah ulah haju hayang dituturkeun nyampaikeunana dititah hayang dituturkeunana hawa nafsu mantak tedek laluhur ge kitu bae sakadar nyampaikeun komo falak mah teu meunang ngajak sakadar nyampaikeun menurut ahli falak jatuhna tanggal 1 Selasa dengan darjah menurut hitungan 2,9 hampir 3 darjah ngabejakeun doang geus kula mah dek lebaran poe Salasa dek milu mangga henteu ge kajen ngajak teu meunang etalah syariat makos kitu namun ayeuna nu ru'yat dipersilakeun untuk ngajak melalui pemerintah mangga aturanana kos kitu eta menurut syariat lamun urang guguruna naik saeutik make thariqah wajib nuturkeun guru wa alla yukhalifahu temenang nyulayaan murid teh lain murid bahasa urang murid de wong kang ngarepakeun wusul ing Allah teu meunang sulaya jeung guru lamun sulaya jeung guru henteu nanaon ngan nyana sukun di dinya mandeg geus lamun mandeg eta kudu balik deui ti awal wiridanana jadi moal wusul ka Allah kos jelema keur ditungtun di ka Bandung ku jelema nu nyaho datang ka Cianjur nyana teu percaya ka guru nu nungtuna kuring mah cenah deuk eureun bae di dieu malah beda jalan ta eta teh atuh angel datang ka Bandung bahkan moal bisa datang ka Bandung keur carita zahirna ilmu thariqah mah teu meunang we mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanana panjang mun dijabarkeun mah
ngan iman nomor kesekian wala yukhalifahu teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharapkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin ka guruna atuh moal wusul ilallah ikir carita ngan eueuh bari mah guru thariqah geus ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqah-thariqahan jelema komo nu teu masantren mah cangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula bab ubudiyahna jeung bab muamalahna besi salah ke ahli norekat ngeridit besi kitu doang jore kabejana aya wali ngeridit torekat bapan jurusan kewalian mun jelema neuk jadi wali norekat artina ari jadi nabi moal bisa jadi rasul moal bisa pangkat teu bisa dikasab dama nabi jeung rasul mah tahadi langsung ti Gusti tapi pangkat wali mah bisa dikasab asal kuat ji bab ubudiyah na kudu asak artina asak teh di mana-mana butuheun muridna engke nyana mampu ngajawab atawa jang dirina ulah mang pan ieu teh ka Allah teh mere syariat heula urang ditatari ku syariat per detik per menit kaluhuran jelema tergantung kumaha kaajakna ku syariat kaajak urang ku syariatna 20% urang bermakomna makom syariat 20% kaajakna ku syariat 50% boga makom syariat 50% kaajakna ku syariat 70% makom syariatna 70% kaajakna ku syariat 100% makom syariatna 100% salatna rapih puasana hebat zakatna pohara hajina ge unggal taun eta makom syariat ngaranna tah eta teh masih kene diihtimalkeun ka sorgana kos kitu teh tah syariat mah mungkin bisa ka neraka eta naon sababna can dirapihan batinna buat ting salatna hayang ka alam ku tatangga buat ting salatna hayang ka alam ku buat ting puasana teh hayang dunia buat ting maca sholawatna hayang supaya tokona maju buat ting tahajudna supaya naik pangkat taban eta mah juri gabeh temen kos kitu setan tah mah Tudek dan naon anjing dunia make jeung di sholawatan pan dunia mah hina ai sholawat mah mulia emaknya maca sholawat anu mulia hanya sekedar jang dunia anu bakal ditinggalkeun masyaallah eta otak ku teu dipasangkeun blon teh blon lagi blon di bahkan ablaul blon pang blon tahajud supaya naik pangkat jeung jabatan mata manihil tama jeung cehil ge masih keneh muliaan cehil jelema anu ngudag-udag pangkat jeung jabatan eta jelema nu ngudag-udag bangke tama kos itu kuari tahajud hayang eta manya tahajud nu mulia diojol jeung eta mun urang muka mah mata hatena we jaheu nya geus atuh aing mah kuari mah moal dagang moal tahajud tinggal kuat bae jeung pamajikanna bentrok unggal poe ka kamari mah rajin tahajud lah cek kiai ge teu bagus itu dagang atuh dagang merosot bae teu hayang mah kecuali calana sia merosot dagang merosot teu mantep pamajikan deuk marah ge teu jadi pan eta kos kitu tah dibulak dibalik dak mun can wayah norekat ulah syariat bae syariat ieu keur carita bersyariat mah teu meunang minta wirid ka kiai supaya maju dagang meunang bersyariat emang nyana mah datang ka dinya pikiranana daripada menta ka Gunung Kawi atuh mendingan ka kiai menta kerjasama geus jeung kiai tuh balik deui urang ka syariat teu masalah
ja aya didinya na hikmahna maca sholawat mun dibaca 444 ieu bakal anu mun dibaca 700 bakal anu mun dibaca 1000 bakal anu eta teh hikmah sebab budak leutik mah mun dibere jajamu nu pait embungeun di amisan mantak bodreke kabagi dua aya bodrek sin aya bodrek jadi lamun jelema nu hikmah bae eta orok eta kabita jasa tak ku bodreksin budak leutik ya malah madaekeun bae bodreksin aja amis nah ieu ge nu maca sholawat dan neuleuh ka hikmahna maca Quran neuleuh ka hikmahna jeung wirid-wirid neuleuh ka hikmahna eta orok eta nu geus kitu ngan eueuh masalah syariat ngaranna ge emang butuh nanya na dunia dorong make doa make wirid emang makomna didinya nemantak picilakaeun syariat eta ceuk ahli tarekat geus tarekat mah pandek ninggalkeun dunia jeung manusia jeung makhluk catet di jero hate aing mah teu hayang ka manusia sok los aing mah teu hayang campur zahir jeung batin zahir mah atuh moal bisa henteu dunia teu hayang ja bakal ditinggalkeun hina dunia teh geus di kabana tuh ka Allah we wungkul norekat ngaranna mantak aya norekat jualan limbah cabok teu kaharti mantak ahli tarekat mah boga pondok pasantren ge ditinggalkeun santrina dah teh mah zaman nusa tuh Kiai Herun keur bejeuna ngajar jeung santri ditinggalkeun dagang tauco dagangna teh lain maksud dengan dunia teh mah eta mah ngan sakadar sasamaran aya nu disamargeunana nu aya di jero hate aya urang mah nu disamarkeun Pak nu ditutupan eta ka pondok-pondok pasantren komo yayasan mah aduh tah mah geus minjum lati anak buah jurig tah mah cak ahli tarekat ari kabeneran urang bersyariat tuh bagus mantap kira ngomongna jeung saha ngomongna sing hade Ingat lamun urang bersyariat bener make yayasan itu bagus. Naon sebabna kompetisi jeung Kristen, kompetisi jeung Katolik, kompetisi jeung nu sejen. Sok urang pahebat-hebat malah ulah datang ka sanawiyah aliyah, datang ka universitas. Ayo tampung di dinya supaya orang-orang non muslim teh bisa melihat kemajuan Islam bersyariat asal si kiaina, si ustadna, si rektorna ulah tujuan duniawi. Akhirat memang duniawi mah teu bagus sarua bae. Akhirat melalui yayasan, aya kelas supaya naik budak teh bagus. Cek ahli syariat, cek ahli tarekat mah teu bagus bual bisa ngembangkeun agama kos kitu. Ngembangkeun agama mah balikeun ka nu boga agamana ngaji sing bener, udang ti peuting, ulah hayang kadenge, ulang kaya ka Allah bae. Engke ge urang geus jadi mutiara, mutiara mah di laut, di sileman, di gunung diteangkeun mutiara. Jadikeun bae diri mutiara, beda pandangan ahli syariat jeung ahli tarekat. Sebab tarekat mah ndek menuju hakikat. Mun bersyariat bae moal datang ka hakikat, mandeg bae di dinya. Kahalanganana ku jelema, kahalanganana ku profesi, kahalanganana ku dunia, kahalanganana eta ngaranna alaqah. Eta regeder mandak mayoritas jelema bersyariat. Bersyariat ge can becus. Encan becus mandak boro-boro bertorikoh. Talamun urang bertorikoh ngajina kudu geus minimal masantrenna 15 tahun. Bag-bagan ubudiyah geus mampu. Karak meunang urang bertorikoh lalaunan sesuai jeung aturan perintah guru. Teu meunang sulaya ieu keur carita salah sahijina tinu 40 wa alla yukhalifahu. Teu meunang nyulayaan ka murid sebab urang keur dituntun ku murid deuk dijatangkeun ka Allah supaya makrifat. Dicoba engke ku guruna pasti dicoba teh pasti di daerah motorika mah nun teu dicoba. Keur ngaji ngeunah-ngeunah balagna eta panggil engke ku guru sia ngaji naon ngaji anu eureunan bae tah ngaji eta padahal keur ngeunah besi nafsu potongkeun. Bingung muridna kok aing ieu ngaji sakitu bagusna ngaji titah eureun asal geus cangcaya bae ka guru mandeg di dinya
mandeg didinya keur tahajud urang ngeunaheun jazallahu akbar tengah peuting geus beureum menang meureun sataun we panggil ku guruna sia penting sok tahajud bae nya sabaraha rakaat atuh alhamdulillah 30 mah 40 ulah loba-loba 2 bae pan bagus teu 2 bae sia dek dicoba hawa nafsuna coba lamun percobaan macam-macam tergantung jelema na gitulah toriko panjang mun dongeng toriko mah aya nu tita lempang bae ka Imarang da balik deui atuh daek tong kos kitu mah toriko ejle eta mah itu malam lantaran ieu mah lain nek nyaritakeun rukun salat rukun uduk nyaritakeun yakin supaya yakin di budak ka Allah encan nyahueun ka Allah dicoba ku guruna mulai ku hari boro-boro bener keur salah lagi teu meunang we nanya acan ka guru sebab naon guruna pan geus mursyid di datorikoh mah guruna teh geus mursyid du geus wauheun jeung Allah cak sompralna atuh moal mungkin diajak babalang batan salah moal mungkin kajian kukumaha ge keur carita salah ge zahirna hungkul batinna mah tinggal nuturkeun bae geus lamun urang deuk bertorikoh ka hiji guru kudu yakin heula ka guruna lamun ka guruna setengah kayakinan ulah atuh moal wusul-wusul ngabudah doang capek-capek itu tah ieu ge lamun dina syariat beda jeung guru masalah geus atuh pelba ieu mah yakin ka guru pelba ieu mah henteu pelba ieu mah yakin pelba ieu mah henteu atuh dina syariat ge nya can yakin kaum bertoriko geus boga guru da neangan nu yakin abeh ulah muncrak menclok lamun geus bertoriko mah teu meunang sama sekali ketika putus jeung guru berbeda mandeg di dinya geus bae keur endek tereh datang ya tereh datang ka tahap kahiji ka tahap kadua eta teh kemudian beda jeung guru komo diajakan mah ku guru aju janana teh nurut atuh marosot deui kan geus moal wusul bae teh mah kudu mulai deui ti mimiti teu meunang urang deuk ka Bandung diajak kenceng ku supirna ku nungtun diajak lalauna diajak sedeng kudu nuturkeun bae henteu meunang los guru mah guru kula mah kula atuh moal datang sebab guruna geus teu nungtun deui ka ieu mah lebaran mah eueuh masalah lah sapira lebaran sok dijadikeun masalah tungtungna hanas urang di kiai-kiai hanas ku gara-gara lebaran jadi masalah pacekcok di lembur teh ulah dek naon atuh biasa bae sapira urusan kos kitu tah sapira geus lamun aya jelema nu degeng-degeng awan nafsuna keur timbul tah kos komo haju ngunci masjid mah tah timbul jasa tah dikunci masjid teh teu narurut sia ka aing panaing kiai teu kadeuleu ku sia udeng-udeng aing goblok sia kayak aing isukan menu bede ngan udeng-udengna hayang dituturkeun mah lain kitu nu bener bae bere pandangan nu bener kahartieun hayu teu kahartieun teu kahartieun teh nang Allah kaharti jeung teu kaharti teh lain nang urang nang Allah tugas urang mah sakadar ngabejakeun nu mere ngarti jeung nu mere nurut mah lain urang Allah subhanahu wa ta'ala sok bae urangna sing tegep argumentasina dalilna sing tegep ngalaksanakeunana engke ge teu kudu hararese jelema teu kudu diajakan nuturkeun sorangan okos jelema di kabaran itu santri dek ngariung mah sok berkatannya teu diajak ke milu lantaran hayang berkat eta kos kitu eta santri Golkar eta kos kitu jadi kesimpulan nama ulah geus caritakeun munafik jeung teu munafikna nu jelas mah nyana mandeg di dinya mun teu nuturkeun guru sakitu bae geus masalah angel deui ge kadang-kadang lamun teu nuturkeun guru teh engke ge masyarakat bisa ningali berbeda geus lah aing mah moal nuturkeun nyana bisa terjadi terus bae kadituna teh jadi teu percaya dek loba jelema nu boga ilmu boro-boro teu nuturkeun ngomongkeun bae ka guru mah bahaya
urang teu meunang ngomongkeun guru sebab guru mah aya sumun kotil disebut eta sumun kotil teh artina aya peurahan. Jadi awas lamun kena peurah tuh geus cilok cager angel ka cager. Kena peurah masuk ke bau pae. Eta bahasa sumun kotil teh bahasa Kangjeng Nabi ku ahli thariqah sok dipake sing hade ahli Quran, sing hade ahli thariqah ahli zikir, sing hade ahli tahajud eta aya sumun kotilan. Artina aya peurahan anu membunuh. Bahaya orang ngomongkeun ahli Quran. Ahli Quran teh lain ahli tukang maca Quran, ahli make Quran. Tukang maca Quran mah ngabuadag lu basa beheung. Lain eta, tapi ahli Quran teh ahli make Quran. Ahli zikir, ahli tahajud nu bener-bener ahli hudang peuting. Tah eta teh aya sumun kotilan. Jauh ngomongkeun doa ngomongkeun teh berarti ngaitirad ngalawan berarti teu akur tiba-tiba mimiti teu puguh pikiran merga dua rarungsing bae katilu dibere poho ilmu. Nah iya nu geus kitu ngaranna kena peurah. Eta teh moal bisa lamun teu langsung menta hampura. Mun urang menta hampura deui teu puguh. Cek kieu aing mah teu nanaon. Teu nanaon ngan wajib teh dina ilmu thariqah mah. Mun urang sukun teh mandeg. Wajibu di dituna. Balik deui ka ditu bebeja ruju wajib ruju lahu ka guruna hampura abdi kamari teu nuturkeun. Ternyata mandeg deui. Ieu mah di thariqah syariat mah teu kudu. Syariat mah teu kudu. Malah debat ge jeung guru masalah. Ayo tang-tangan guru aing ku aing geus manu pokona mah jagoan saha aing teh sia ka guru ge disia-sia masalah syariat mah masalah tah mah kos kitu mah tapi lamun geus cup ka thariqat lain deui geus. Jadi lamun urang bersyariat tang-tangan guru ge masalah masa jeung henteu bakal goreng teu naon salah ya guru ya asana pinteran aing pelebah dia mah ya masalah. Ieu mah keur carita blak-blakan tuh masalah. Salahkeun ketika salah guru. Saya guru nu ngeridit cekel salah ya. Guru mah guru bae sia. Kunaon sia ngeridit? Mun hendak bagi dua atuh. Ya gos itu. Masyaallah. Astagfirullah. Asup ka tarekat lain deui geus. Pembahasanana geus lain deui. Geus kudu sami'na wa ata'na boro-boro nu kaharti beuteu kaharti ge sami'na wa ata'na dipencit ku guru kudu daek dipencit ge ku guru kudu daek bae moal kaharti kajen kumaha ge masa pencit-pencitna guru ge atuh ieu mah keur carita dipencit ge kudu daek percis kal mayit biadil gosil seperti mayit dihareupeun anu mandian etalah thariqah mah dibalikeun mayit balik dieukeun diuk dipandian pandi sugan mayit ngomong ulah tiis teuing teh cek mayit teh geus tiris geus atuh geus teu ngomong teu naon mayit mah kajeun kumaha ge dek disabunan make nanaon ge sabodo betah thariqah mah guru thariqah mah kal mayit ya dil gosil eta kos kitu mangga we sumuhun daud dititah ulah embung sebab aya rahasia di jerona sebab guruna mursyid nyahueun kana di jero batin murid aya salah nu kudu dibenerkeun cara ngabenerkeunana tergantung guruna balik deui ieu mah lantaran loba nu jadi masalah urusan lebaran ulah dijadikeun urusan ketika maneh namung sang mangsing lantaran maneh teu akur tinggal minta hampura lantaran eta keur katarajangan ku peurah sedengkeun teu maksudeun guru mah geus kitu bae selalu di mana bae ge kitu bae dek di luar negeri dek di urang dek di mana sing hade walaupun teu nanaon bisa dirasakeun ka dituna keberosotan ibadah
kok ieu kurang teu yakin ka guruna. Nah ieu sing ngade pelbahdinya. Ngan keur carita bersyariat mah eueuh masalah. Guruna kieu nganana kieu masalah tama kos kitu. Syariat mah tama bisa dikutak-atik. Ngan yakin eueuh berarti. Kayak keur carita urang ibadah ka karak datang ka syariat can boga yakin. Geus yakin mah dituntun ku guru lalaunan sanajan bersyariat boga guruna nu boga yakin lalaunan engke bakal yakin sorangan. Pan di dituna ge wa adna nasib at-taslim wa tasdiq. Urang dek nuturkeun guru thariqah moal bisa zikirna, apikna, zuhudna jeung sajabana hese urang tinggal percaya jeung pasrah bae eta ke kaasupkeun kana min jumlati waliullah. Jadi aya jadi wali ngan nurut doang. Tilok tahajud tilok naon eta nu mantep mah geus pokona ngan ulah ngaku bae aing geus jadi wali budak teu naon aing geus nikahkeun wali mujbir teh mah ngaran kitu. Jadi panjang dongengna da lamun urang carita ka guru kobong geus guru hakikat saingan sing ada kuaribah di Jawa ya anu ngajakeun ka dia siapa yang mau berguru hakikat ulah bohong lain gitu guru hakikat kuari geus aya utusan-utusan ti Jawa lain kiai pasti di Jawa nage al hikmat kajen kumaha ge di Jawa Timur di Jawa Tengah kaunggal kiai daratang siapa yang mau berguru hakikat lain kitu guru hakikat. Du guru hakikat mah urang nangis bertoriko terus engke mungkin datang guru urang nu hirup atawa nu geus maot. Geus maot urang keur cicing teng perasaan aduh hareupan jeung guru. Terus dibejaan ku guru kieu tek udang eueuh sakali. Engke mungkin aya deui atawa aya langsung Kangjeng Nabi Khadir urang keur di jero kamar biasana keur lapar terprihatin mantap ibadah ka Gusti Allah eta teh ge lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun 3 tahun jol bae kan. Assalamualaikum waalaikumsalam saya abdi hidir tetangga teh dek naon tuh nginjem duit sia cek aya gua teh Nabi hidir paling sia hidir akur ngaran doang sia mah nyeriu aing keur pusing sia nginjem duit si hidir sama tuh lain deui sama si hidir kos itu jadi ese urusan kos gitu mah teu bisa langsung ngaguru hakikat kemudian tanda tangan ditungtun ku guruna lain gitu lain jasa besi aya ulah sanggilang guru thariqah ge teu waniin guari mere lantaran muridna can mararanjing bae. Can manjing teh endek dipelakeun ieu kacang atawa jagong tapi taneuna can dipaculan-paculan acan. Boro-boro ku digaru disiram dipaculan gencan. Kadang-kadang ieu si taneuna teh bantat jadi ngabatu. Endeu kumaha jadina pepelakan anu kos kitu. Geus kudu muruhmu, kudu bagus, kudu rapi. Badak ditungtun heula ku guruna maca sholawat heula sing rapih sing loba. Geus ngajurus engke endek thariqah naon ieu apa qadiriyah, apakah naqsabandiyah atau thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah atau syadziliyah atau ieu teh rifaiyah atau ieu teh syafi'iyah atau tijaniyah sholawatna engke beda-beda. Nu bogana saha kadinya ngajurusna. Nu bogana ieu tarekatna ieu sholawatna ieu geus gajurus urang mah lantaran henteu maksud norekat jeung sholawat naon bae silakan deuk naon bae urang mah nu resep baca sholawat mangga bae aju cenah kiai je nu resep ulah emang datang kadinya doang sia makan nonton TV doang karesep jasa cenah ieu mah awak dina bab ibadah atuh tah meureun pinarakaeun beus sia mah tinggal kitu bae kiai ulah sok ese-ese atuh mendatang ka kiai kulo mah ieu karesep ibadah sarua aing ge tapi lamun ngridit mah resep atuh nu aing heula tah pangbereskeun cek kiai teh puyeng aing ge 7 bulan deui sama sarua kiai jeung muridna teu bareres kabeh boro-boro endek ngarapihan diri
melalui satorikoh syariat nage can becus syariat nage can becus dek lumpat ka mana ge moal beres syariat na heula nu rapi karena kurang bertoriko beda ke bertoriko mah kuajeun tingkat deuleuna ku urang akur tapi aya bae perbedaan sebabnya geus ngagunakeun batin kajenting diuk bareng samobil rejeung dahar bareng pasti engke rarasaan aya beda bae sebabna nu ieu mah dahar teh dahar doang nu ieu mah atuh nginum-nginum doang tapi ahli batin mah lain dahar zahirna biasa batin nama keur digunakeun ka Gusti Allah kumaha atuh hese ngaritakeun kos kitu mah lantaran tama per detik supaya aya dina ridho Allah per detik supaya dina ridho bahkan aya nu disumputkeun ku nyana kadang-kadang nyana maksiat zayin nafsaka bil maksiat besi kanyahoan wali mun kanyahoan wali beureun dicariuman mantap kadang-kadang nyana maksiat nonton golek nonton orkes tak di lembur besi aya ke nonton orkes ulah jadi masalah abing bae bloon teh mah kiaina tergantung kiai dah sanajan kiai ye aju nonton golek tuh masalah paling ya bertanya-tanya kok kiai nonton golek ya heran tak kiai tah heran kumaha malah jadi masalah sebab zahirna doang batinna mah henteu tapi lamun jadi gunjingan bebeneran eta mah berarti keur bebeneran resep ka golekna resep ka golek aya kiai nonton orkes bahkan ka panggung kieu bae bahkan nyekelan bujur lah gitu banyak aya torekat kos kitu ya keur carita jalur ahli hakikat kos kitu amal kartu Gusti Allah nyaritakeun karakter Yahudi sababaraha ayat ngebarang diceritakeun karakter Yahudi ternyata barenganan karasa aya di diri urang barang ditilik-tilik ngahorenganan aya di diri urang karakter Yahudi karakter Nasrani di antarana nu kamari benu cikene ku urang dicaritakeun wa alqaina bainahumul adawah wal baghdha tereureun mah nimbulkeun karieuhan adawah wal baghdha kitu kene ngana desek-desek di masalah urusan riba, urusan haram, mimiti urusan ngegelembungkeun, kemudian urusan sogok, kemudian urusan riba. Korupsi, sogok jeung sajabana. Kitulah karakter Yahudi. Masya Allah. Pada set-set dina masalah nipu jeung kazaliman. Irin-irin Yahudi mah terus bae datang ka kiamat karakter teh kitu bae. Diresepkeun pisan leuleuh kedamaian nu aya di para mukminin mukminat. Sebuah negara anu damai, Yahudi mah geus incer bae teu suka mun nagara eta damai. Dijieun lah huru-hara. Munaya hiji kelompok bangun adem ayem tesukaun Yahudi mah tetep bae kudu dijieun kaributan mantak moal eureun Yahudi jeung Nasrani mah kitu bae sedengkeun di negara urang Yahudi jeung Nasrani diamankeun ku negara termasuk agama-agama nu lain berarti negara urang teh ieu teh itu ngingu penyakit nu bakal nimbulkeun kerusakan. Nu bakal nghancurkeun kedamaian teh tidinya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahasana ge walan tarda sama sekali bahasa lantean geus bae paten mentak lamun ngaji mah ora pisan-pisan
Urang keur ngaji jurumiyah la yaqul mazaidun ora pisan-pisan gadeg sapakeun. Wah, nangtung sua masakan. Wah, eta mah kuharepan lan. Mandak aya ucapan Kanjeng Nabi, lai yaflahal qaum walau moal bahagia sama sekali. Moal teh nu nyerahkeun urusanana ka konde. Kanjeng Nabi sok diserahkeun ka konde urusan mah. Di imah tangga ge urang anu kudu jadi kendali. Bari diserah-serahkeun ka konde atuh hancur. Ada bahasanya kerjaan celan we. Layap lah kaum mual bahagia berarti riuh bae salira. Lantar doan ka Yahudi mual sama sekali suka. Yahudi jeung Nasrani teh ya. Deuleu kedamaian. Leuka nanti halimpuan umat-umat muslimin boh di organisasi NU misalnya, boh kelompok-kelompok di kampung misalnya. Hubungan antara pesantren jeung kiai bangunan rapi amat dioyang-oyang bae ku Yahudi jeung Nasrani. Terus saya datang ke kiamat. Sedangkan di negara urang Yahudi jeung Nasrani mendominasi, minoritas tapi mendominasi. Politik nungulin-keunana Yahudi, ekonomi nungulin-keunana Nasrani jeung Yahudi. Batur Amerika bisa ingin pasar di Indonesia dengan berbagai cara. Kota nu sakitu luar biasa naga. Tol nu sakitu larangan anak ketat. Ya nama bisa ingin perusahaan di sisi tol. Bila perlu di tengah-tengah tol. Nyana saya Yahudi jeung Nasrani. Urang mah kuari dipasarkeun bala-bala ke Amerika ditolak bae. Kebareukeun bala-bala ternyata orang Amerika teh. Jadi orang mah bisa nyen pasar di ditu jana nyen pasar di urang. Iyalah globalisasi, era globalisasi teh kunci. Mentek belum siap Indonesia, belum kuat Indonesia untuk menghadapi pasar globalisasi. Bener baik. Kesiapan anak kuari budak SD, geus lain belajar main HP baik era globalisasi di HP neuleunya. Topet. Ayo baru sakaranja. Wah. Maunya tak jelema ya. Dia legunyana, geus embung sakola. Oh, mau internet mah. Tok. Waduh. PST ya, internet ya. Wah, macem-macem. Ieu global, urang bisa neuleuh ka Amerika langsung kuari, bisa neuleuh ka Jepang langsung kuari. Jepang bisa ningali urang, berbagai satelit dipasang secara internasional di unggal negara. Saha nu keur bergerak di agama, saha nu keur bergerak di politik, saha nu keur bergerak di ekonomi. Kadeleuan gua ilah era globalisasi teh kos kitu. Dampakna jeung imbasna wari loba pamajikan geus boga anak 3 kabur di genggaman suamina lantaran di SMS. Geus sabaraha nu kabur ninggalkeun salaki. Tinggal salaki we puyeng. Ini teh aing ge. Aing diteruskeun. Kos ieu pamajikan. Aing teh diteruskeun. Pan kumaha? Anak bae. Aja pamajikan anu meulekeun ka, ieu mah anak mau urusan bae kula manggus pegatkeun bae lah. Emang ku anu lah rumah tangga yang senang, cara batur kula mah. Emang sia boga bebene deui loba. Sababaraha godak bebene kula mah. Tinggal salakina bae TBC pan. Kenal eta SMS. Siap urang teh. Nah, atuh bayangkeun we. Tukang bala-bala nu didorong teh atawa tukang nu putu. Tukang putu teh eureun di sisi jalan. Nu meuli eueuh nge-FM. Cek kula. Deres kene sama deres kene. Kula nyalakeun ka sangiang ka ditu. Aya jelema mamawa giribig teh anu dibuleutkeun teh kitu tah. Diri kita tetanang keur bilih di panggul ku nyana teh di pengkolat eureun di tenden di pager nge-SMS. Ai sia eta kauntungan sia jeung HP mahalan mana. Aing otak aing teu nepi ka sia eta. Ai di dieu BlackBerry pan eta. Tukang giribi Gusti boga BlackBerry. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tukang putu, tukang bala-bala. Bah, disebutkan nama.
kos itu beta mah negara tenis. Lain lalagaan acak-acakan. Kita kara kuari. Urang geus nararawat, nu masih kene ngararaji kuari. Nu rada deres ke agama, rada ngambean. Anak urang mah nu kuari dididik teh ku peradaban Amerika, peradaban Jepang, peradaban Cina. Dididik teh pan ku eta secara langsung eta teh dididik secara langsung kos itu. Isuk pageto saha anu bakal neruskeun masjid. Saha anu bakal neruskeun mushola. Kuari anu masih kene ngarambean. Aya kene kiai-kiai anu tekun lillahi taala. Ieu kan geus berbondong-bondong proposal kiai teh. Kula mah ningali surahan eta sedih ja. Dina al ulama warasatul anbiya malam yukhalitu sultan. Ulama teh ahli waris nabi mah teu ngawariskeun pabrik, tanah, hormat, atau kebon teh. Ilmu kanjeng, tapi selama teu babarengan jeung pamarentah. Aya urayanana di dinya. Lamun aya kiai puasa bae, tamat Qur'an sapoe sakali, tapi nyana babarengan jeung pamarentah bae unggal poe. Dibandingkan jeung kiai tilo puasan, tahajud tilo, 2 tilo ngan anti pamarentah. Boyaan kiai nu anti pamarentah. Berikak bulu ulama kos itu. Jangan coba dibelah raja kiai nu kitu nyesal proposal. Cek di luar naon tak? Siapa di luar ngajina? Memang kayak tanyakeun da kan di jero naon tak? Bukan dia ngaji jeung tukang kopi. Ada ini. Tega heunya naon eta. Nah, negara orang acak-acakan peradabanana, Masya Allah. Mudah-mudahan orang diberi kuat ke Gusti Allah. Mudah-mudahan orang diberi tegar ke Gusti Allah. Orang doakan pemerintah orang yang mudah-mudahan diberi kejujuran, diberi ketegaran. Kiai nama kamu mudah-mudahan diberi lurus. Itu kene pedagang nama mudah-mudahan diberi jujur. Orang kabehan, sebagai masyarakat biasa. Mudah-mudahan diberi jujur jeung adil sehingga orang kabehan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibalikeun deui di tengah kehidupan nu hiruk pikuk kieu teh aya bae jelema nu diangkat jadi wali ku Gusti Allah. Indah amat. Teu maelu ka dunia kos kitu teh nya. Seri senyum. Aya kiai make dasi nikel emas dekat DPR senyum. Kiai pohara mah senyum bae. Insyaallah. Jelema udag-udagan ka toko ka pasar nya nama tetep senyum. Jelema anu ceramah maka target. Penerima ka beli mobil senyum bae. Tetep bae nya nama hiji bae ngagungkeun Allah Subhanahu. Naik truk diangkat derajatna jadi wali. Sakit kehidupan anu luar biasa nyana bisa nyoplok-nyoplokkeun kos kitu. Persis kos buuk dicabut dina adonan. Seakan dunia jeung karameana teh berpengaruh bagi diri. Hiji we Allah. Mun eueuh nu kos kitu, hileud ambalan. Hileud ujianna ambalan. Di Jakarta kuari di Kapadegelang. Diliwat urang mah. Ciku page eueuh aya hileud leutik doang. Padegelang udah saya. Ada kelobakeun maca eta bae heulanan talila ieu mah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil. Mukminin terus bae eta tah digeder bae minta ka Gusti Allah. Karakter Yahudi model kitu tah di ujungna kieu cek Gusti Allah. Kabangkawaraan karakter Yahudi, katololan Yahudi jeung Nasrani, kagoblogan Yahudi jeung Nasrani. Di mana katololan jeung kagoblogan teh kapannyana teh maca Taurat jeung Injil, nu di jero kitab Taurat jeung Injil kepan aya urayan-urayan Kanjeng Nabi. Dimimiti sipatanana datang ka batina tepan aya di jero Taurat jeung Injil teh tapi nyana nu macaana nyana nu pangheulaan ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi pantolol.
keistimewaan Kangjeng Nabi teh geus digambarkeun dina kitab Taurat jeung Injil. Nyana nu leuwih ti heula maca, nyana nu sok ngurai-nguraikeun, nyana nu sok nyeramah-nyeramahkeun ka umat, tetapi nyana nu pangheulana ngabohongkeun jeung ingkar terhadap kerasulan jeung peradaban Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkawaraja Micak Kangjeng Nabi haram riba, kunyana dilakona. Micak Kangjeng Nabi haram eta teh kos kitu teh lantaran sogok, kunyana dilakona. Nuku Kangjeng Nabi diharamkeun teh ngazolim, kunyana mah dilaksanakeun. Nuku Kangjeng Nabi teh diharamkeun judi, kunyana dilaksanakeun. Nuku Kangjeng Nabi mah diharamkeun mabok teh, kunyana dilaksanakeun. Aya kabeh di Yahudi lantaran gregeteun ka Kangjeng Nabi hasud anu luar biasa apena sehingga ka Kangjeng Nabi teh ngabohongkeun, percaya, bahkan ngawat, merangan ka Kangjeng Bangkawaraja. Anggeus-anggeus. Tapi tetep Kangjeng cak Gusti Allah ya kieu Muhammad. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Allah langit mulai ditejakan Muhammad lamun bae andai kata bae para ahli kitab Yahudi jeung Nasrani teh sangkilang geus bangkawara nyana teh percaya ka anjeun ngabohongkeun ka anjeun, tapi andai kata nyana iman ka anjeun, iman karena karasulan anjeun, iman karena naon nu dibawa ku anjeun teh wa taqau jeung nyana ngarasa kana kakufuran, artina kufurna ditinggalkeun ku nyana sieun ai nurut ka anjeun, tah sangkilan geus buang kawarah jasa biadab jasa mun nyana dek iman ka aing ka anjeun Muhammad nuturkeun tetap perjang anjeun naon nu diceritakeun ku anjeun di kaula lakaffarna antu niscaya kaula ngaleungitkeun kana dosa-dosanya. Kagorengan nyana kasalahan manehna geus atuh kada dihampura naon lakaffarna siksa moal dienteskeun ka manehna bahkan diberi sawab dengan bentuk la adkhalnahum jannatin naim, bakal diasupkeun ka surga nu pinuh ku kanikmatan anu hakiki. Masih kene dibere ku Gusti Allah embar tegakeun Muhammad andai kata eta Yahudi, andai kata eta Nasrani anu geus percaya ka anjeun ngabohongkeun ka anjeun anti ka anjeun nyana iman ka anjeun percaya ka anjeun bakal dibere dua hiji dileungitkeun siksa lakaffarna anhum sayyi'atihim, nomor kedua bakal diberi pahala ganjaran wala adkhalnahum jannatin dibejakeun ku Kanjeng Nabi. Wahai para Yahudi, para Nasrani, sangkilang anjeun istabaharan kufur ka Allah, percaya ke kula bahwa kula sebagai utusan Allah masih ditunggu. Andai kata anjeun iman kana karasulan kula, tetap Allah ngajanjikeun mere dua, hiji dileungitkeun siksa dengan bentuk lakaffarna anhum sayyi'atihim, kesalahan jeung dosa diampura. Nomor kedua bakal diberi ganjaran wala adkhalnahum jannatin naim, sakitu bae tetep bae embung bae. Yahudi jeung Nasrani mah buang kawarasa tetep bae gitu bae. Nah tah hasud jero aing kudu percaya ka Muhammad budak kamari, aing kudu percaya ka Muhammad budak yatim, aing kudu percaya ka Muhammad nu tergeum budak fakir, budak miskin teu hayang aing mah. Hayang di kepala aing mah sugih, kepala aing mah nu pinter, nu pugu si teh. Eta nu dipake kayang ku Yahudi teh kos kitu. Bukan nama kalau hina-hinanya dianggap Kanjeng Nabi teh hina, hasud kepemimpinan lantaran berlaku Kanjeng Nabi nya mempertahankan egona sehingga diberi kos itu teh mungkin eta. Tambahan deui walau annahum aqamut Taurat wal Injil. Lamun bae ka Yahudi jeung Nasrani teh netepan kana hukum-hukum Taurat teh ieu teh nikun ahkam at-Taurat wa hududaha wa ahkam al-Injil wa hududaha
berarti sekali bayan ma'isa majaz bil hati atpun lagi mata girol i'rab mabtagir wa minhuma i'rabu taghayyaru bi hati latin itu ziyadatin furu majaz bil hati nu bos kieu teh asalna walau annahum aqamu ahkam at-taurati dibuang akamna diketekeun Tauratna dibacana atuh pantas coba inti sobahu geus walau annahum aqamu at-taurata majaz bil hati atawa eta diasupkeun ka ditu ka ilmu ma'animat termasuk kana ijazah aya ijaz qasr aya ijaz hadaf ieu teh termasuk kana ijaz hadaf pokos kieu namun diskusi kitu tata aki-aki nu teu ngaji mah ngaji naon teh sia itu sia teh teu mondok nah kiai mah ojah bener ditunggu-tunggutan kan tunggu-tunggutan kan toel kuno sing tunggu-tunggutan kulo puyeng sarua bae ayo mondok-mondok deui loba cara. Aya dina Johar Makron, pas itu, nanti majaz bil hati. Ingat. Sarua jeung wasalul qaryata. Tanyakeun ku maraneh kabeh kampung. Manya kampung ditanya, "Wahai kampung Cikupa?" Lalu ngajawab. Aya ge lain kampung Cikupa, mana ahli kampung Cikupa. Berarti wasalul qaryah wasalu ahlal qaryah. Majaz bil hati teh minhuma i'rabu taghayyaru hati latin wa ziyadatin tulu majaz bil hati nu kitu ngaranna atawa kasukeun kana ijaz hadap kan geunang geus wasalil qaryah wasal ahlal qaryah ieu sarua gitu walau annahum aqamu at-taurat ay ahkam at-taurat wa hududaha wa ahkamal injil wa hududaha lamun baik para Yahudi jeung Nasrani manehanana teh ngalaksanakeun netepan kana hukum-hukum Taurat netepan jeung ngalaksanakeun kana batasan-batasan kitab Taurat ngalaksanakeun kana batasan jeung hukum-hukum kitab Injil dengan bil amali bima fihima ngamalkeun kana isi kandungan kitab Taurat jeung Injil di antara ngamalkeun isi kandungan Taurat jeung Injil ialah al-imanu bin nabi ngimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Mun Yahudi ngamalkeun kitab Taurat nu kunyana dibanggakeun kitab kalimat lain kitab Al-Qur'an tapi kitab Taurat mun diamalkeun kudu iman ka Kangjeng Nabi. Lantaran di jero kitab Taurat aya perintah iman ka Kangjeng Nabi. Lamun tema Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan, nyana konsisten bener-bener nyekelan karena kitab Injil pasti kudu iman ka Kangjeng Nabi lantaran di jero kitab Injil aya perintah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nyala henteu iman ka Kangjeng Nabi nyekel kitab Injil palsu Injilna nu asli aya kita iman ka Kangjeng Nabi da loba di Amerika loba di Maroko di Jerman di Jepang anu setelah menelaah Injil nu asli ternyata aya perintah kita iman ka Kangjeng Nabi aya sababaraha mahasiswa yang maca kitab Injil anu asli di Maroko teh teu meunangan ku dosenna langsung jada ka imanna mohon dengan sangat diberekan ku dosenna setelah dibere nah ini silakan Anda baca tapi yang ini mah tidak boleh dirapat dicetrek ini mah tidak boleh dibaca yang ini mah baca punyana si mana setelah dibaca penasaran iya naon iya anu dicetrek ya lah punyana dibuka baik dicetrek deh setelah dibuka ternyata perintah iman ka Kangjeng Nabi Nggak kumaha deh, itu menyaka-nyaka. Nah, kan terus nyaritakeun di Maroko, di Amerika nyaritakeun. Ditangkap ku pemerintahan Amerika. No problem cek jana. Pokoknya aku lagi dakwah. Nyunahkan jasa. Bahwa Injil asli merintahkan iman ke Kangjeng Nabi. Kumaha. Di penjara anak keluarga, encan keluar kan. Kos kitulah Yahudi jeung Nasrani mah. Kurang kumaha anu kamari. Itu Lady Di akan dakwah nyaritakeun bahwa Muhammad itu benar ajaranna. Boleh modal. Geus iman di Mesir jana maca 2 kalimat syahadat nage. Nomor kedua, kamari teh nu kamari pamah teh penyanyi anu luar biasa ternama penyanyi internasional. Sakarang ngaranna? Ada saja nyara rawai banyak kos itu heran ieu mah. Murid aing bos gereja saya. Mereka ketek kapan masuk Islam. Sampai saat ini saksi na rekannya na masuk Islam.
Cangga ta'asub Islam terus karena diberi zikir. Terus karena manggis gitu. Baik Gusti Allah. Diberi luar biasa. Dina zikir tadi diberi indah anu luar biasa. Sanggusna diberi keindahan teh bisa ngobrol dengan alam sekitarna. Nyana bisa ngadengikeun suara pepohonan. Bisa ngobrol jeung dandaunan. Eta kan komentarnya anak. Eta penemuannya setelah saya berzikir siang dan malam terus. Ternyata lebih indah ngobrol dengan alam dibanding dengan makhluk-makhluk. Nah ya kan konser besar dengan ikat syahadat. Coba ada kurang kumaha eta jelema geus luar biasa. Biadabna baheulataan Islam. Mabok dinyana, cendak dinyana. Awewe nu mana bae kunyana beungeut kage 5 kali ganti beungeut. Beungeut teh diganti 5 kali ganti nya. Kan urang mah beungeut momonon bae terus. Kali ganti beungeut kira-kira duit loba jeung kajabana hayang beungeut model ieu ganti ke Jepang hayang model ieu ganti deui hayang model ieu ganti 5 kali ganti beungeut bae ge tah kemudian nyana kuaritkan ngeunahan zikir teh luar biasa indah anu luar di jero benak hatina menginginkan manusia tuh tahu tentang Tuhan yang asli Allah ternyata dakwahnya melalui musik saja itu konsep besar tiketna 2 kalimat syahadat tanggung jawab saya kekayaan anak mau beak Michael Jackson mah termasuk rentetan 10 besar di antara artis paling kaya pokok situ termasuk 10 besar presiden baheula eta anu paling kaya dunia teh termasuk di presiden urang Soeharto masuk 10 besar dunia pembisnis Adan Kasogi baheula mah termasuk 10 besar dunia. Artis Muhammad Ali baheula nomor 1. Turun deui ke Michael Jackson, turun deui tah. Wah ka eta bagana kitu kana petinju teh eta Michael Jackson. Sugi jaya teh Michael Jackson teh mah kumaha gitu. Urang mah awak doang kosnyana. Kasugiana mah kudu ngabeca urang mah. Ayeuna mah nya awaknya sugi. Aya letik-letik jelema eta teh Michael Jackson teh kuari mundi dahar baik ku 7 turunan harta Michael Jackson. Pokoknya namanya nama kahimah ka masjid nyapu kahimah ka masjid 7 turunan moal bae. Moal bae emang kumaha gitu Michael Jackson kakayan. Maksudnya Michael Jackson petinju teh tadi Michael Jackson diganti warna Muhammad Yusuf. Bagus biasa ya teman. Nah, dia Michael Jackson teh nyana teh asup Islam, zikir, nikmat diangkat bae ku Allah. Diangkat wallahu alam makomna dina naon nu jelas nyana aya nyaritakeun keindahan kumaha eta bunuh Yahudi jeung Nasrani mah teu meunang bae aya jelema deuk gabungkeun agama Muhammad Ali suntik Parkinson emang kumaha gitu lantaran suara Muhammad Ali di Amerika teh hampir 90% akan terpilih menjadi presiden sedangkan nyana geus Islam kecuali lamun cari Islam cara Obama baik, ditata presiden Amerika mah geus kos kitu bae kos boneka lantaran parlemen aja mah nu main. Nah, kuari nah iya Muhammad Ali jadi presiden bahaya ieu bakalna dakwah suntik Parkinson alabatan robot. Bisa hirup namangan kos gitu. Di dahar ku keluarga na kuari moal beak hartana. Masya Allah, saya ngan jahat di mana diceritakan kejahatan Yahudi jeung Nasrani gesabaraha pembesar baik kalangan politikus, ekonom maupun artis. Paehan bae Lady Di lantaran luar biasa. Kitu sinarna artinya sinar teh penggemarna ka Indonesia bae mah nya nama Katangerang da. Lady Di kan Katangerang. Numantarnya nama ngalem-ngalem. Indonesia mah tadi disebut-sebut Tangerang. Di Tangerang ada kekasihku, cek Lady Di. Di mana? Itu di Sewan. Siapa? Itu orang-orang yang potong ininya. Lepra. Nya nama datang katiga. Dek dibangunkan ku Lady Di. Ngan aja menang leh pukul ulah led. Nggak usah repot-repot lah. Tahe itu. Dengan cara lembut Amerika membunuh orang teh. Dengan cara self ngaguling, dengan cara macam-macam gos-gos gitulah, lain rahasia umum deh. Begitulah Yahudi jeung Nasrani. Geus nakal luar biasa terus-terusan. Nah, ini kuari hati daripada panglima perang Inggris di kebahayaan antara nasib Islam. Kuari geus bergerak.
Dia bergerak, nyana asup Islam kuari. Wah, dipanggil, diadili. Tapi nyana tetap baik. Ternyata indah nyana masuk Islam itu. Betul-betul bertemu dengan Tuhan yang namanya Allah. Tidak semua kita ngomong gitu, nyata di sidang teh. Atau saya nonton TV sih, nan orkes mulu. Ya apa? Nih mati, bola teh tapi nyawa naon. Begitu, baris. Diamankan, bahaya. Antara hidup dan mati saya. Tetap saja saya akan iman kepada Allah. Sekalipun digorok bahasanya. Dan saya menginginkan minimal keluarga saya harus masuk Islam. Batur lamun gasuk Islam, tapi tak kos itu. Yes, bari geus teu meunang aya tayangan-tayangannya na teh. Geus aman, geus di kamar we teu meunang lantaran keluar tembak. Eta Amerika teh kos kitu lalakonna. Ai kurang kuari disusuhun Amerika. Diajeng-ajeng mangga. Teu aya teu pangmulian. Gerget geus aing. Geus kitu bae negara urangnya. Andai kata Yahudi dan Nasrani ngalaksanakan isi kandungan Taurat, hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Injil, dengan cara ngamalkan karena isi kandungan Taurat dan Injil, di antara ngamalkan iman ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu billahi jauhnya tekankanlah kitab anu diturunkan ke mana tidak berbagai kitab-kitab lain hiji kitab loba anu luar biasa yang perlu diceritakan hiji-hijinya kulobana kitab yang anu jelas loba jasa dihandap loba jasa anu kamari nyaritakeun ku gara-gara nyana ieu teu percaya ka Allah jeung ka Kanjeng Nabi jadi serat rezeki teh jadi sulit rezeki teh sehingga perekonomian teu maju nyana nyalahkeun ka Gusti Allah dengan bahasanya yadullahi maghlula bahasa anu sompral luar biasa berada kata bahasa teh yadullah maghlula kata nikmat Allah terbelenggu kali Allah teh ternyata urang teh iman ternyata teu diberes pangeran Muhammad eta kan bahasa sompral jasa. Nah, dituluykeun kuari andainya na iman, andainya na percaya ngamalkeun kana isi kandungan kitab-kitab nu diturunkeun ku Gusti Allah, bakal dibuka deui. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Bakal diderek kasuburan ku Gusti Allah, di luhur entul, di handap luar biasa. Andai kata buah anu di luhur buah termayu, buah aromanis, berbagai buah kalapa, buah korma nu di luhur. La akalu min fawqihim. Hujanana datang ke buah aya daun-daunan akan pinuh ku buah. Korma buahna hebat jasa buah tegar kejarut dihandap bebetian wa min tahti arjulihi. Mak dangdur, cabut dangdur deui moal deui. Pokoknya bebetian wa minta di arjulihim dia anak bebetian pohara eta asa iman mereka Gusti Allah pasti keur dicoba iman iman serahkeun ku Allah iman la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim bedakeun waman digemarkeun asal iman kain iman ka anjeun bawa anjeun rasul ujianana andai kata ngamalkan isi kandungan anu aya dina kitab lebih pangeran la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim dijembarkeun ku Gusti Allah tapi tetep bae teu daekeun bae iman geus kitu-kitu ge teu iman kana minhum ummatun di antara Yahudi Nasrani ahli kitab aya umat aya golongan nu tasibah nu sedang jujur jeung adil ngamalkeun kana isi kandungan Al-Qur'an, ngamalkeun kana isi kitab Taurat, ngamalkeun kana isi kitab Injil sehingga nyana bener-bener iman ka Kanjeng Nabi wa man amana bin nabi jelema eta nu ngimankeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Abdullah bin Salam jeung rekan-rekan ge bisa dihitung ku jari dari sekian ratus atau ribu hanya 1-2 nu ngamalkeun isi kandungan kitab Taurat jeung Injil. Ari lolobana mah wa katsirun minhum sama ya'malun. Lolobana Yahudi jeung Nasrani mah eta panggoreng-gorengna anu kunyana diamalkeun di pigawean ge
percaya ngamalkeun kana isi kandungan Taurat, ngamalkeun isi kandungan Injil, ngamalkeun kana isi kandungan Al-Qur'an ya nyana teu percaya ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah loba nama hanya segerintil dua gerintil. Urang ngertinya di Amerika aya nu asup Islam segerintil dua gerintil kasirum minum sama ya malu. Urang ngertinya di Inggris aya nu asup Islam baik politikus maupun ekonom maupun artis. Tapi loba nama wa kasirum minum sama ya malu. Di Jepang kurang ada yang masuk Islam loba nama wa kasirum minum ya malu. Di Indonesia saya salah hiji-hiji subomo asup Islam anu nggerakkeun gereja-gereja di berbagai kampung di atas nama subomo. Tapi taufikul hidayah suka jerohater asup Islam pan sudomo teh. Cirukeun ekuari. Geus mbungeun nyana teh nyaritakeun naon. Nu penting nyana mah ngamalkeun dirina ibadah ka Gusti Allah. Dihitung kurang nu kamari teh anu sok dakwah teh ka lembur matius. Atuh bisa dihitung ku jari kurang dari berbagai kalangan, politikusna, ekonomna, termasuk artisna. Loba nu asup Islam, tapi loba nama wa katsirum minhum ma ya. Loba nama ingkar, ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi. Itulah Yahudi jeung Nasrani. Urang mah mudah-mudahan bae dikuatkeun iman Islam urang, dikuatkeun iman Islam keluarga urang, dikuatkan iman Islam murid-murid orang, dikuatkan iman Islam kalau orang, dikuatkan iman Islam tetangga-tetangga orang, dikuatkan Islam yang imanna mukminin jeung mukminat kabeh supaya orang selamat jeung menang ridho Allah di barakati Ummul Quran Al-Fatihah.